utekna jadi muter mati kiri kabeh lamun pucuk meni pararem tik duk aduh hati tertarik rarudet tuh 2 3 Sepasang remaja jatuh cinta arita tai kotok. sia tadi oke sia Kang Wawan NB banget. Naon NB? Noah banget. nah sekurangnya Apa the Messi? apa Tah ieu. Naon ieu sebagai naon gitaris? Otakku memang dekat 5 langkah dari rumah. Usah kirim surat SMS juga gak usah. Itu memang asik punya pacar tetangga. Kalau malam mingguan Dapsen bud dapur seni jeung budaya. Dapsen bud jauh kata doain jadi muter mati kiri kabeh lamun pucuk meni pararem tik duk aduh hati tertarik rarudet sayang padeukeut lalieur siga teu cager melekung siga kena kuduk aduh nuliwung gandrung kekagetan lamun teu panggih sapoe hate getek asa dipelek-pelek kekagetan lamun teu panggih saminggu jantung da bidung raratung kekagetan lamun teu panggih sabulan sirah jangar asa belah tapi nempo kapan kona milikan milik kabilikna ulat leret kakentengna sudah jangan raya panggih jadi kager syukur mun tulus kabatur kuring mada moa rugi daripada lamun jadi sieun mangihan kanyer kuring mah geus boga deui rada leuwih di manehna ningali tina rupa nu ieu geus kacida naha atuh bogan manehna loba bohong loba alesanana bikin cinta terkatung-katung alhamdulillah mun dalam acara manglayang midang masih kena jarak jaki urang dieu alhamdulillah turun kepada pentia sadayana parantos masihan waktu ka pemperang anger ieu mah geus kepo teh urang mah ih ngerakeun pisan maka jangan diangkat segala sepuna tuh biasa we lempeng batur oge lempeng tuh tingali bubung kieu segala jiga bogok
sok anger di nyawa. Lami teuing ayo terus ini nya. Siap. Sok kena bedog kena kan ya. Lain bedog calo tuh. Nes. Anggar. Tes. Nes. Tes. Kaliting tes. Halo. Habab. Halo. Kok dipencet wae. Satu, Sate. Oh, ini lu hajat lu. Allah di. sate. Satu. Mana lihat nyokot wae kae kan. Kudu atuh sih disogot ke urang ge. Terus Ngajaran mik bagus ai mana atuh? ayo ngajaran mik lain. How. Tinggal ke bibir urang nu manis. Tinggal ke bibir urang eceng ieu atuh ieu ngomong. Halo. Oh, ngucrak gitu. Ini ngucrak ngati. Geuna nu baseuh sia di mana. Sepasang remaja jatuh cinta. Apa lagu eta maneh? Gila. Sugan teh lain Lagu naon? Lagu Kusprut teh. Kus bagus. Kudu nama Kus Plus. Ayo si Ruci nyebut tuh. Kus bro. Oh, kudu nama Kusprut. Blagus. Eta teh lagu legenda. Legeno Ciamis. Legenda. Ah, bener legenda. Kumaha bener kan. Mana sih kudu era ngomong balik ngarep bersaha. Apaan cek Mas? Legenda bagus. Ayo urang ngomong naon tadi? Legeno salah. Sia. Mana harus salah ayo sabok na. Nah, ada kudu nama Galeno atuh. Mau Galeno bagus Galeno lagi. Kadieu Ayo urang teh dibenerkeun maneh. Emang main di Ciamis. ai maneh menerkeun teh sing nu bener. Ai maneh mabok lemna. Apaan bener urang oge? Kudu mah menerkeun teh si Ingkus. Heeh, nyaho. Ai kuduna teh cek si Ade kumaha? Kuna teh legenda. Ai baca urang. Anu tadi cek si Ingkus teh adi kan. Naon? Tadi teh cari urang kumaha tadi cenah? Aing silakan mau. Jadi aing nu dicabokna sia. Matak urang teh kudu jadi contoh yang urang dieu. Iya. Pergunakanlah bahasa Sunda yang benar. Gila. Emang nyeun baju kudu make contoh? Lamun cek gegeden baheula mah di gegeden dina filosofina. Waduh. Ya. Maneh nyebut kegedena ulah ningali beungeut urang. Aku kan jadi terpersona. Apan baheula geuningan aya bahasa. Nu jauh urang deketkeun, bener. Eta deket urang raketkeun. Geus raket Urang ngabentuk jadi 3A. apalah tuh 3A mah? Naon? Agus, Ade, Aprut. Agus. Lain lagu asa asih asuh. Eta kuncina hidup dunia mah. Ari incu lebih mah ngomong buat kana orang gitu. Jadi orang teh kudu intelektual segala juga. segala juga. Sarua keneh ngan bahasa Indonesia. Mana mah ari HP geus Android. Tapi ngomong lodeng. Ya dengekeun. Jadi orang teh kudu bere contoh pergunakanlah bahasa bahasa Sunda yang benar. Eta Orang teh kudu mere naon misi jeung visi ka urang dieu. nya atuh KBK mana mah. Naon KBK? Kok banget ngomongnya. Sebelah juga. Mana mah ka dia geura. Mane haha. Haha. Naon ari haha? Naon ari haha? Hordeng heubeuh. Oh, mana SS ya? Naon SS? Sendok sambal. Lada geus belagu. Mana KW? Naon KW nya? Kobokan warteg. Aduh, daripada SPBU. Naon teh? SPBU mah teh nyaho. Naon? Geus ieu mah teu boga motor. SPBU POM sih.
Anu penting mah HM. Naon HM? Kuntung manis. HP manis mana HP ulah kita mah Cokot Naon tadi? Ai HP naon gitu? hah HP. untuk panjang Jadi orang teh seeutik gedena orang sok amun rek sanuk-sanuk. Iya. Apa maneh sanuk-sanuk? Sok. Apa maneh sanuk-sanuk? apa teman sanuk-sanuk Apa teh sanuk-sanuk? Balangah wae. Mana mah Tong je. teu wae ka ditu da kegen sesalaman. Malam ya Reva ya. Repa. Awak Reva tuh tenang ya Cin ya. Aing jealous anu nyebut. Aing jealous. Mal apa namanya mah gitu mah. Naon gitu? Apa Cin? Naon cing? Cing. Ada mana yang nyabokan wae? Lain lah. Aku kan masih SMA. Ya. Tuh jadi pohon deui aing misi. sanuk Apa sanuk-sanuk maneh? Apa? Naon? Tah dina sayur sok aya sanduk. Sinuk beleguk kita mah. Bah, mana mah tong loba komen kayak di Facebook aja lo. Sanuk maneh apa? Sanuk. Iya, ais sanuk-sanuk mah tah model disainangkeun erek mani tah eta sanuk-sanuk. Eta mah anu kuah anu. Aduh, kau jeung lepet ieu mah. Daripada sinuk. Maneh apa sanuk? Tah aslinya kolot apaleun sieun mah. nya apa atuh sanuk dong kabeh nyahoeun Naon? di sapi aya sanuk Aduh, aya panah tuh urang paranah gua abi tiluanana ya. Mata lamun ngomong bahasa Sunda pan tadi bedakan kudu yang benar. Tong palabiut ayo ge. Pabaliut salah pabaliut Nah, tadi ke pabaliut. nama salah Naon? pabaliut Salah. nah cek aing ngaku aing deui nu korban tah Memang lu best friend gua gitu. kudu nama manehna saboku maneh mah bener kurang teh naon pabaliut Pabaliut aya si Rene nyebutan. Mata kan ngomong a kudu lempeng. Kudu lempeng. Entong ngalageung. Deui wae atuh. maneh mah tadi salah ayeuna salah deui wae Naon gitu? lain kudu ngagaleong Layuing naon? ngalageong Salah. apa man kemarin bukan geus ya Memang naon gitu. aing salah di sabok deui tah Terus naon memang na? sur sih salah deui ngomong Memang masalah buat lo. saya betul Atoh ieu dicabokan teh. Ya, Ieu mah atoh. heeh aing Toh nana. mun aing sabokan wae bener aing teh Modal. berenang di bawah ku maneh di kieu kali gitu we kan ngurepkeun. Nah, tapi si pemajikanana jadi rana tah ieu mah. siapa yang ngulungan bagian aing Kan ya memang pamajikan mana ngedrat kene. memangna baut bagus teh Aduh. Ya, kudu era ku Kang Wawan urang teh Nya atuh. sebagai ketua kudu era. Ayo kita kan Apa sebagai kemarin telepon perjanjian. Kumaha? Lamun lulus teh aliran cenah ditambahan deui. janji teh kade. Ikan aya keterangan. Naon keterangan? Sing saha-saha. Heeh. Insan Nabi Muhammad. Ingkar tinu janjina. Hamba Allah we kata. Hamba Allah ingkar tinu janjina. kumaha tah Tunggu bisul 3 tahun. Aduh, punten Kang Wawan tong dianggap heureuy ya. Nah itu dianggap heureuy we teh. tuyaan meureun Teh maksa. Tong dianggap heureuy. Eta heureuy tong dihijikeun kieu. Oh, nya tong dianggap heureuy. Nah, gitu Tong bener. dianggap heureuy. Lumayan jeung umroh. Apaan sekedeng deui ke Dayagung. Iya mas iya dong. Kita kan sebagai cowok fenomena. Terus Ya jangan ada kudeta cinta. Sengawur ya siapa yang ngomong teh. urang teh sanuk-sanuk sok amun urang rek pidato. Maneh wayahna ka tukang. Mangga. Sabab urang diwakilan ku Kang Wawan kudu baceprot. kumaha
Kang Wawan NB banget. Naon NB? Noah banget. Nah, cek orangnya Apa the Messi? Apa? Tah ieu. Naon ieu sebagai naon gitaris. Waduh, apal mana? Apal jago tinju sadunia mana? Saha? Muhammad Ali Jauh-jauh. Naon? Mana kudu ngikuti zaman. Kumaha gitu? Atuh bere rayuan. Urang gomal. Cinga gomal kumaha? Sok. Naon bedana Kang Wawan jeung pesawat terbang? Naon cik ari pesawat? Pesawat terbang mah beuki jauh teh beuki teu katingali, beuki eueuh. Ari Kang Wawan? Kang Wawan pamane nyepeng duit mah asa deukeut. Lain gitu aing gomal atuh. Kajatayu katayuan. Alap yu Kang Wawan. Atuh. Ikan hiu makan bakwan. Terus Modong deui. keur ngitung gitu. Aduh, abi anak. Kumaha? Tah. Kang Wawan cek aya keterangan. Kumaha cenah? Aya dinu keterangan anu diheula teh kudu anak yatim piatu. Emang anak yatim piatu saha? Urang anak yatim piatu. Iya, anak yatim piatu mah teu boga indung teu bapak. Aing teu boga angkot. Adil. Adil tah. Kang Wawan. Tinggal getesan. Kang Wawan. Contoh tah. Contoh. Bener. Ngan genap balis teras tukang gong. Ya, ngan genap teras mohon siapa. Genap Kang Wawan. Abi tiluannya awannya. Terus ngaraos diguna-guna acan. Kita contoh kawannya. Geus? Kita contoh kawannya. Contoh. Mana boga contoh teh? Tah, boga contoh urang. Contoh tah. Alah, cilaka. Aing kajabi soleh mah aya we. Maka cek aing oge loba wirid. Sarua urang ge wirid. Kudu loba tawasul. Wirid naon lain man? Kang Wawan abi teh lain keresek atuh. Ya, urang guru nyaho yatim piano nu bentuk. Kela aing moal masalah eta aing. Naon? Ya aing keur mikiran. Mikiran naon? Ayeuna urang kan balik ka imah. Coba, mana ke pemajikan kakak? Aing mana? Aing kan biasa Aing baik. Bun, aku nggak dikasih sama Kang Wawan. Terus gimana cek majikan? Pergi loh. Emang masalah buat lo ini sih. Nangan gomal anu mati, gomal nu mati. Gomal nu mati, nu mati. Rayu cik kumaha carana? Kang Wawan, abi terang. Kang Wawan ramana tukang hias ya. Ibuna tukang hias ya. Kok tahu? Kok tahu? Soalnya Kang Wawan tos ngajanur hati abdi. Dua deui Gus. Kang Wawan, terang teu bentena lampu sareng abdi. Pami lampu mah nyorot teh langsung ka dieu. Aya Agus. Aya Agus mah huntuna nyorot ka lampu. Hiji deui. Astagfirullahaladzim ku aing guru aing telepon disantet ku aing. Ari mana hayang sih Kang Wawan beunghar loba duit. Hayang atuh. Hayang nu sih Kang Wawan majikan deui. Hayang atuh. Si Kang Wawan boga mobil. Hayang atuh. Mana hayang maot ayeuna? Hai encan. Kang Wawan. Ya, Alah. Ya. Nah aku mah bentena Pak Wawan. Nah beti bentenkeun. Pak Wawan. Nah beti bentenkeun. Ayo. Allah. Oh. Paingan. Bae 100. Mah teh sieun ku Kang Wawan. Mana teh sieun Kang Wawan? Oh, teh sieun. Ku jeger ieu. Sieun. Ku hansip. Sieun. Ku RW. Sieun. Ku aing. Kamu kemana sieun karacunan aing. Aduh. Nah, ngomong lah bau. Fitnah sia. Kasah nyebut bau. Naon? Tapaeun. Salah dengi mana mah. Lain nyebut bau. Engke geus main calon pasti urang dibawain calu. Sugan teh naon. Aduh, untung torek euy. Tadi bau ieu ka dia denge torek cenah. Aing normal. Nah kumaha gitu? Salah dengi.
lain tori. Naon? Rokona aya kan korekna can aya. Korekna can aya, sarokona ge acan. Dasar si bolotot ya. Rasa nyebut bolotot. Kemana? Hah? Kemana naon gitu? Aing bisi ka Kang Wawan eta. Oh, kamu sih surang. Best friend. Waduh, Teu nyaon urang geus amak. naon mun amak mah Tah tingali rai kasep aya. Sabar. Sah. Urang nyanyi we. Iya masalah Kang Wawan geus. Nya engke nukerkeun heula. Masalah kus-kus ke masalah kus-plus. Iya masalah kus plus. Nya. Sepasang remaja jatuh cinta. Apa lagu eta kan? Apa atuh? Rampak. Wantu gapat. Naon? Lain 1 2 gapat. Naon? 1 2 3 4. Hebat. Apaan bahasa mah bahasa Inggris? Hah? One, hiji. Oh nya apa? Nomor dua. Wawan. Kamu tilu? Tiluan. Opat. Wawan nukerkeun. Astagfirullahaladzim. Bodoh. Tong nyabit-nyabit kadinya tuh. Eta pan bahasa Inggris bantu. Hargain dong hati aku. Yang tambahan siapa? Coba 1 2 3. Sepasang remaja jatuh cinta arita cai kotok. Wah, cek aing oge sia mah. Mane mah lagu Kang Wawan. Lagu kus-kus kana ketik kotok. Ongko boga kasetna boga 7 peti mana mah. Lagu salah bagus. Itu asa maneh nu edan aing nu gelap. Mane nu salah? Aing karek gaya de masif kieu. Cek sekali kali. 2 3. Sepasang remaja jatuh cinta arita cai kotok. Tuh, cek aing oge. Bagus teh. Apa teh lagu eta? Apa lagu kus-kus? Nah, teu bisa di kotok salah. Sepong punya si Patrick pas saya. Ya, Cicing. urang dites. So, Mun mana? Ulah dites, urang minggu kamari geus dites positif. Diajaran lagu eta apaan teh? Emang ke posyandu mana tes naon? Mana kelakuan dites? Lagu nu bieu. so, sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Eta sorane kuat ka dinu goong. Mana heula sia? Naon maka jeung urang sok. Sok karadahan urang mun salah. Manya karadahan. Sok tes. Peledak lagi ti maneh. Naon peledak ge hutut wae. Beda bibir entok mah sok salah. Nyanyi. Anu bieu nyanyi di kotok. Oh, segan teh. Lain nyanyi tahu bulat. Anu lah bokor sia mah. Kumaha laguna teh? Sepasang. Oh, apa? Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Nah, nanti sih ieu salah maneh mah. Kita ngomong cicing mah. Ulah wakaseuri, dites deulak urang. Oke. Lamun maneh salah ku aing dikebung. Tapi lamun maneh teh salah mah dikebung. Ya lamun salah dikebung. Teh salah mah dikebung ku aing. Mun salah Salah teh salah eumer teh. salah. Cenah dek senyum heula karepa. Ai karepa ini cinta banget sih. Hargain atuh tah. Maneh mah eueuh beungeut-beungeut boy mun abi aya. Waduh. Boy. Maneh mah si Dudung. Bae aing nu penting mah artis we. Ieu Diding. Iya dah. Mondi maneh mah. Ya mondi sia kaleci gitu. Kaleci. Gancang atuh. Doain aku ya. Tepuk tangannya mana? Sok. Sepasang gitu. Iya sok kalau ada. Baik, mempok sok di pet. Mana melongnya siga ulah nu aya hasrat ka urang biasa. Amit sia. Iya. Beda banget. Ruksak. Sok, sepasang. Ada atuh nu bau mana bau. Gak. Aing teh geuna nyebut bau bisa dipariksa ku aing. Hah, hei. Mana? Hah, gitu. Ini orang. Hah. Heuh, nyamor atuh. Sing mana?
Siap. Nah jauh-jauh aku. Asa jauh. Nanya ojol-ojol urang bau urang. Masalah buat lo. Mantu kali itu untung kali. Sok. Sepasang. Nanya, urang huntu di dieu mantu lo ka ditu. Memang huntu urang aya magnetan. Sama teh adukeun. Apaan aku ke kali langsung balik deui ka mantu. Hai. Sok sabok. Sepasang. Kenapa poek? Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Berarti bener kabeh. Bener. Sok jadane siap. Sok siap. Tuh 2 3. Siapa? Kelak. Mana yang nggak dites? Gas. Itu si Genut tuh acan mah. Apaan urang anu? Mari siap lagu kan sok. Nu ngetes teh urang. Aing ge panitia teu loba oh. Aya nu nyelap. Sok siap nih. Sepasang. Barang apa? Siap. Mana yang ngomong sepasang dah halus. Siga kura-kura ninja sepasang. Tuh 2 3. Sepasang Remaja jatuh cinta Arita tari kotak. Ya deui wae belagu. Kan dites kieu. Apaan tadi orang tes benar? Ya benar. Tuh 2 3. Sepasang remaja jatuh cinta Arita tai kotok. Siap. Tadi oke siap. Aduh salah. Ayo tadi bareng teh mana atuh. Ya jadi aing ngapangina atuh. Mana mah nyalahkeun ka batur mana tahun teu eta. Mana na boga dosa mah. Pantesan mana mah bete atuh. Naon deui? Disiplin atuh belagu. Ya kieu baris. Teu naon? Mari salah. Tabungkeun ulang teh keut. Naon baris? Oh, baris. Jangan. Baris. Ku aing mah dibayar sama. Mau dibayar. Kalau kita bayar. Sieun aing teh dibayar kawan teh. Jatuh. Naon astagfirullahaladzim. Lapor. Ya. Siap naon. Naon. Kamu anak gua ngahormat. Kok mana ngahormat balas? Mana? Kang Wawan kudu ngahormat ke anak buah. Saruakeun keur kieu mah level sarua. Aing teh ngagugusieun kabur. Siga ikan batu bang. Woi, gila. Naon teh rek ngandu doma naon? Naon? Eta tadingan lapor wae ngomong teu. Balas deui. Balas dua. Hormat mah hiji belegug. Oh, iya yang dua. Mana ya? Salah. Emang ada ditulungan berenang. Apa main dibur ka ditu siapa? Memang lo best friend gua gitu. Jatuh. Lentang kiri gerak. Tebas. Lapor. Tidak ada lencang kiri. Ayo oke lencang kanan. Pindah. Jatuh. Lentang kanan gerak. Apa Pak? Ya. Ya lencang kanan. Abdi yang di tengah. Sok pindah. Jatuh. Lentang kiri kanan gerak. Atau aya rencangan. Tengah aya rencangan nah. Dengan rencangan atuh. Jatuh. Pemeriksaan kudu sarua jajaran kudu baris. Mana sih kan lu edan? Nah ngageduk didinya. Ana salempeng barisan mah. Lempeng lihat di teh. Ayo barisan mah lempeng. Abi urang teh nu huntu ye nu nyaraan euy. Jatuh. Pemeriksaan. Wah, seretakeun. Wah, manung nih didinya. Ke tengah si bante di luhur kene saya kena buntut aing mah. Jatuh. Hadap kanan gerak. Tangan ke pundak masing-masing.
masing-masing cacus ya bos. Kan budak teman-teman. Leduk. Tangan cepat capit. Cepat capit mah ke subuh. Siap berat. Tangan ke teman-teman semua. Silih pijitan. Mana mari percetan urang henteu atuh. Mana mah loba komen kos di Facebook. Orang hayang dipercetan atuh. Pinah yang mencetan. Itu salah hayang. Dablok. Tangan ke teman-teman semua nih. Silih pijitan. Hadap kiri gerak. Hadap kanan gerak. Hadap kiri gerak. Hadap kiri gerak. Nah, iman dengan amak-amakan wae. Hayang dipencetan. Pindah ke tengah. Jatuh. Barisan bagi tilu gerak. Silih pijitan. Pencetan kabeh urang henteu. Nah, secengbeng itu dia rame. Atos ya pencetana atos. Abdi ruksak. Sok. Siap. Kira ngaruh gitu teh. Lain ngaharulang kusabab ye geus bahasa Sunda ah. Naonna? Eta barisna bahasa Sunda. Aduh. Cianjur gitu. Bahasa Cianjur. Oh, level. Riweuh eta mah. Di bahasa nunggur bahasa Indonesia mah. Nah. Oh, da mana yang ngomong atuh bisa. Sayogi. Sayogi naon opieun? Siap, sayogi teh belgung. Sayogi. Sayogi rokok. Eueuh rokokan rek maha sagede deui rokok mah sia. Mane lamun ngomong di dieu tong ka mana wae jeung beungeut mah digoreng-goreng kitu mun ngomong. Maneh tong ngomong kitu ka urang sia. Dah. Lamun apaleun indung mami urang tapi urang teh ngamak sia. Halo, aya mah tigeledug. Nah mah tigeledug mana indung jeung mami. Mami papi urang. Aya ngamak. Mana pemain calung papi mami. Pokona zaman ayeuna tuh intelektual. Udah jangan kawan. Teu apaleun sia lamun aya tah. Lamun Hati di jalannya. apaleun Intelektual. intelektual. Eta ngomong kan ke luar kieu. Intelektual. Untungna sia mami urang tak eueuh keur nyaba ayeuna. Mana? Ke luar negeri. Keluar ke mana? Bisnis di Holland sia ini teh. Oh hebat. Bisnis naon? Bisnis biasa. Sebak ceker. Jauh-jauh di dia. Urang teh ngawidujengkeun kemarin doa. Itu ka urang suci rek uwi. Oh, Itu pampang nama ka sinena we. maya panona modus wae. Hayang digulung Lain sebenarnya. kumaha yang digulung. Profesional dong, tingkatkeun. Beda. Lain aing ngomong-ngomong panon mah ka ditu di mana gitu, Ci? Saruana. Ah punten nengnya tong gagap heureuy ada. Ada Atos sayogina atos. Sayogi. Mana ngomong awewe aing mah kudu ka dinya ngomong. Hai. Horas. Nah, saya subuh aing ngerasa ge. Heurasnya gitu tah. Siap, heras deh. Sayogi. Sejaman man. Macam-macam digenau ku aing kita. Ya, ku aing mah dikitut. Ngelawan nih. Aing dilawan tapi aing mau ditingali ku aing mah. Bener Tingali ku aing mah sok teu ngeuleuy. Mana naon geus sieun kitu? Moal karasa ku aing mah. Moal karasa. Kalau mau 5 kali itu puguh rasaan. Biasa poplak itu pemain calung terminal mah eta. Jabab. Gorowokan. Sayogi.
Mau ngacai ngomongna. Aing ge belum ieu. Horas. Horas. Banyak kuwi horas. Kulenca tuh. Emang nanya tangkur. Horas. Jeceng. Horas oke tadi benarkeun, geus jeceng deui. Jeceng teh lencang depan jeceng teh. Oke. Tuh. Nurtik kalau nurtik. Mundur saeutik. Mundur saeutik lempengkeun. Horas. Jeceng. Egang. Egang tah kieu, egang teh istirahat di tempat. Egang. Egana isi ganu entok ngomong. Ada punya dia egang mah teh mana? Iya. Halus egangna. Nyaho gitu. Tinggal kemana ka dia geura? Mana? Aya pernah gogoongan. Cap. Aya nu seuri. Itu gaib. Pemeriksaan. Apa mana seuri bieu? Saha? Geuri aing manis. Di grup mana ya? Grup mana ditanya teh? Terminal. Kekuatan. Kuatan 2 orang. 1, 1 perempuan. 2. 2 bukan lakon. Kita naon halus oge. Pak butuh perempuan tak? Pak. Perempuan butuh tak? Boto atuh. Can apa ya gitu? Di mana? Saha? Cek mama. Ketemu lagi deh bidang. Itu. Di grup mana ya? Manglayang Midang. Kekuatan. 7 orang. 1, 2 perempuan. 2 perempuan. 4 laki-laki. Jadi Statusnya beda Pak. naon? Nggak tahu siang malam beda. Kacau. Lebay lu. Agen. Apaan sih? Diam. Akan memeriksa. Periksa, diam. Awas loh, macam-macam. Kamu. Kepala itu. Siga anu dina ojek pengkolan kamu. Dulu dong. Diam dong. Sorry. Diam. Sorry ya. Murah yang seri. Kemana ya? Kemana gimana? Cik, mau hari rawu kelong gitu. Mana gede di kerong? Udah amis ya mah. Ayo balik dong, ayo jangan deh. Ngores ya tuh. Tes. Periksa. Nanti di periksa tuh. Periksa beteng teh seberapa bulan? Keceng. Sing horas di tengah. Apa tuh mana? Si kada virgin.
Siap. kami conge we. Horas. Iya we. Cocok kita tadi abdi teh soras. Lawan sedek aing. Wah, aing mah ketipu. Hei. Bulu karena beun aing teh kateunya. Aing mah maksa jangan anjing. Aduh. Iya deh. Itu nyalung loh. Aduh itu Maneh pamawana. lain pemawana mana? Ayo mah geus moal ngiluan jeung calung Nges maneh. Ieu. Tong aya mak eta mak tong make komondon segala lah. Lain komodo. Komodo. Komandan siap lagu. Singkus nyebut tahun tadi. Teta kedengenan naon kemana? Tadi di singkus. Kedengenan naon? Naon kedengenan? Aing yang nyabok atuh. Komandan lagu. Itu singkus. Kedengenan naon kemana? Komandan. Salah. Aing yang nyabok teh. Gua sah orang nyanyi nama. Orang nyanyi mana joget? Bisa joget mana? Bisa tuh. Urang teh dancer Acai Group. Apa mana ayo ting-ting? Dancer Acai Group. Aya gitu. Hah? Maneh apa dancerna? Tah. Juga teh Olay Group. Kadang-kadang cina basket. Kir-kir kelek bulu kelek ketinggalan. Maneh mah apa basket maneh mah? Moal. Urang percuma ngomong-ngomong basket ke jeung maneh mah. Basket teh singkatan lagu. Naon? Ai bas teh baso. Ai ket. Ketek. Maneh mah maksakeun. Ai mode basket teh singkatan sarua. Naon? Mode FDH. Naon FDH? Please deh. FDH. Geus asli. Cicing mana mah? Ai ngecicing dia tadi. Nyanyi dek joget itu. Urang nyanyi mana joget? Biasa. Apa mana ayo ting-ting? Apa urang mah? Salah. Apa dia mang? Manya mang ayo ting-ting kuat ka bete kieu. Masih lagu bebas lah. Nah, Pacar 5 langkah. so. Wah, bisa gitu. Nah, 5 langkah, 3 langkah teh bisa. Baik coba 3 langkah. Ka dieu. Bisa yang diulang. Maneh puting ayeuna asa siga nu weureu kadu. Gabah-gabah. 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 Gagabah. Itu nyebut tahun. Gabah-gabah. Siapa? Joget. Iya. Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Gak usah kirim surat, SMS juga gak usah. Kalau malam mingguan cukup nongol di jendela sambil melambai tangan, sambil bilang hello sayang. Keur ngeunah joget mah teh. Urang joget di dieu. Masker joget ieu teh. Eta sih kurang kana angan urang berkali mana. Memang genset siku aya angenan gitu. Genset. Ayo keur ngeunah joget. Urang ka siku teh kana angan nih. Doe ieu lamun si Agus siku keur kieu. Tah ulah Agus atuh. Saha atuh? Alan. Nggak Indra we. Apal Indra mana? Naon Indra? Indra teh Indrajit. Ya, lamun si Agus nyere deui siku ditahan atuh kan. Dek. Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Dah, ieu contoh. Tadi ngomongna. Kok aing nyawa. Apa? Kena dia kok ke play gitu iketna. Teu nyaman aing ieu. Dek siapa? Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah.
Gak usah kirim surat, SMS juga gak usah. Itu memang asik, punya pacar tetangga. Kalau malam mingguan. Ayo cilaka mana makara ayo naon. Nah lu geblok dia apaan bete man dicontohan naon mana naon mana? Aya toren murah gitu. Aing dibuat. Udah belum. Lain toran ngaco anu kitu sieun. Nok cak-cak peti beutung. Ya nok cak-cak gede dulu sieun. Contohan ganti jogetna gitu. Jogetna kasar make gerakan ya. Tolak tong tak ding cereng. Kenapa? Metronom. Apa mana? Jadi kene ge. Jadi kene. Aduh. Jogetna ganti ku cokor ku suku. Cokor. Emangna sapi cokor. So ganti. Sok kompakeun geura leungeun ngarah biasaeun. Tolak tong tak ding. Cek aing oge. Mulai kieu atuh mane masuk ke jemuran kus segala kus. Mane mah nyeriin ka sukuna. Ting. Sarua kene. Naon mane Mane mah teh nyekeun eta deui. kana susu di kieu aing mane atuh. Cicing wae atuh mane. Udah geuna. Dicuci kieu wae atuh. Sakate beli eta ya ku abi. Aya pos tuh. Betah dia. Tolak tong tak ding. Kaditu heula kaditu. Itu mes seragam. Kawetan. Duh. Dang tong tak ding. Cek tong tak. Ai teu cerewetan wae mane mah. Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Gak usah kirim surat, SMS juga gak usah. Dua tuh memang asik, punya pacar tetangga. Kalau malam mingguan cukup nongol di jene. Ya aing geus kieu atuh. Terus tuh urang kana bujur. Ya tapi tuh urang kana bujur urang. Ribut weh. Aing nyanyi mantap-mantap tuh. Kapan gerakanana diganti tuh? Oh, suku. Tunggu si jeprot kana bujur urang tah. Iraha. Iya. Di mana? Tah. Saha? Jeprot. Kumaha? Di mana? Tah. Iraha. Tadi emang ninggalin tah. Aku gak tinggalin tah. Saha? Jeprot. Kumaha? Mana eta turun kana bujur urang tadi tah. Di mana? Eta cangkeng beunang. Ngomong fitnah eta teh. Ngomong aja langsung ka dieu. Bajaketnya bau urang mau Untungnya urang mah teu ngagoler oge. rajin urang mau ngasih-isuk masuk huntu. Nyaho kodol meh. Eta gaul. Kudu dulu cari nung bapak urang. Mere isuk-isuk oge. Odol ye jang cenah. Jang masuk huntu. Kunaon tah? Lain ku odol. Kunaon? Ku autan. Mau tanya padahal senang reungit. Nah, indung bapak mana mah gaul teuing atuh. Ya iyalah. Gaul ortodok mana. Mane apa? Ortodok kumaha? Instagramna. Apa Bermain dong. WhatsApp. Apal WA oge. Lain. Apal. Ngan ka budakna HP-na cross jabar retak. Indung bapak mana mah belegu gitu da baheula. Nah, Ngomong kumaha? minum ke urang belegu. Mane ngajuru baheula kunaon? Ya urang ku paraji atuh. Mane bidan, urang ku dokter. Cie mah ku bidan lumpat, ku dokter ngagoler. Paraji ngacir. Mane mah sarua. Benang-benang harita sieun mah ngajuru brol ku senteg. Jebret. Ubuan ada temberit.
Ayo sigana dodar gelap itu nage. Sangka beuri. Tolongin aku dong, please. Memangnya orang teh tirek gitu. Terus mana nyiram bala indung bapak yang naon buah-buahan. Urang mah urang ge apal beureum. Anggur, urang mau ku anggur hejo. Ini ku naon mana? Oh apel. Urang ku ganas. Sarua urang ku sirsa. Lain sama mana mah? Ku sirsa. Lain. Ku sirsa. Lain. Ada yang enak indung bapak mana mah ngomong lagi ku kolektor mana mah. Beko. Tapi teu nanaon ya Cin ya. Mana baheula keur gede betung dipariksa ka mana? Hah? Pariksa keur gede betung. Nya ka BKIA atuh. Ka ka mana? Kampus Kesmas. Sarua urang ka Posyandu. Urang ka Posyandu lain. Sarua DRW urang lain. DRW urang Posyandu. Lain mana mah? DRW urang Posyandu. Lain. Mana dibawa ka Curug Jai mana mah? Kejarian wes ya. Tolongin aku dong, aku dibully terus. Terus mau kemana pas ngajuru? Mana dihuripan kunaon? Ku hayam. Mana? Kunog. Tak urang sarua ku hayam mana? Sarua. Iya, indung bapak urang leuwih gaweul. Gawe kumaha? Eueuh tah mere indung bapak Ku urang. hayam aing. Hah? Ku hayam. Teu gaul diuripan ku hayam. Hayam. 2 minggu ku cekak tah sia maneh. Si itu ku nog. Kunog. Naon nog? 2 poe kacing calang. Ai maneh kunaon? Maneh kunaon? Oh geus maneh mah ku anak monyet. Ai maneh naon? Maneh kunaon? Indung bapak urang mah gaweul. Kunaon dihuripan? Gaweul indung bapak urang mah. Kunaon? Orang begitu gudang ke alam dunia langsung dihuripanana. Huripan ku? Ku dinosaurus. Aing perang epek. Aing mah mau huntu we anggar maneh mah. Maneh mah mau apa ya huntu urang teh diasuransikeun. Asuransi naon aing? Diurus kumaha? Asuransi urang mah. Eueuh, asuransi hantu di mana-mana ge. Aya. Mun behel tah aya asuransi. Teu apaleun maneh mah ye ku bangga-banggana. Bangga kumaha? Urang boga huntu kieu. Ulah ditingali nololna. Modus. Ulah ditingali Nya panjangna. ditinggali naonna? Tingali update statusna Hello Kitty na yang sebenarnya hiji atuh. Maneh mah moal apal ye. Urang di kontrak ku perusahaan behel 2 ibu 2 tahun. Go ibu mah eta mah beus tuh. Hah? Beus. Aya perusahaan behel ke 2 ibu. Nah, Maneh mah moal apa ye? Batur mah behelna ukul koneng, hejo, biru karitu. Maneh naon? Aing mah eceng gitu tah. Maneh apa ecengna aya bacaan? naon? I love you Koni. Kori udah. Bisa? Kori. Ya aing biodatana goreng Sorry ya sinyalnya lagi error. Tapi meskipun error, tapi hati kita tetap menyatu ya. Modus lah. Semoga kita cepat-cepat ke jenjang. Sisi aing keur ngarayo atuh. Lain teh kori mah teh ka maneh teh di motoran we mun kumaha teh Ya panggilan. biasa ya naruri foto model teman teh kori langsung kan cetrek. Tapi mau dibejakeun jang surat yasin nama soal tadi geus bejakeun si akang itu. Jangan ayam ngomong jangan surat Pak Gade. Ya maneh mah dipuncit di aing teh ngomong kitu eta teh. Geus aing mah ngiluan jeung calung maneh. Geus ke malah mun diajak latihan teh mending diajar ngaji we maneh malah. Ngaji naon? Aing mun teu ngiluan jeung aing jeung calung mana maneh? Hah? Jeung si Men atau jeung Kastawa? Aya calung ayeuna. Calung naon? 1000 doa jajaka tarakanalada. Aduh, sok atuh mun kada salah sia teh ngobrol wae. Nah tuh. Ya ba urang teh tah geus dibayar tuh. Oh sok sengak atuh urang nyanyi mana sengak? Tah kitu atuh dia tadi mah mah. Bisa sengak kitu mah. Ayo mah ari AP Android. Ayo pikiran teu piknik mah mah. Sok sengak. Iya. Naon memangna haus aing? Tadiun. Alo aing mah tuh. Tadiun. Memangna haus. Tadi bae. Alo. Tadiun. Alo. Pakai ngelepot gitu. Lain aya rasa. Huntu tuh kan halu. Ya cok ka dia power. Lain ada kebajikan anak kumaha nya nyium sieu. Bangga pamajikan urang mah. Bangga. Boga huntu kieu. Aing mah era. Oh era pamajikan urang mah justru apaleun. Bangga kumaha majikan ini? Bangga. Nya bangga kumaha? Biasa kan ari keur bobogohan ya mah nya. Punten ieu mah sanes jorok nah kan abi meh jelas.
kronologis nanya Kang nya. Meh jelas abi meh teh dipoyok wae wajah ke pamajikan abi teu geugeut teu kana huntu abi. Keur bobogohan kan dia mah anu ngaku we. Kan sekali zaman cupang di dieu nya. Oh sok diadukeun teh ya cupang Eta mah lauk. juga teh. Maneh mah teu ngalaman ngora sih, maneh mah langsung kolot. Iya di cupang. Pamajikan urang mah ku bangga-bangga deui tewong-tewong ka tetangga ge kieu. Teu teu nyoe jeung sirikeun. Balik eta mah ka imah. Ai kok cupangnya gini kumaha gitu hayang siga si ecek gitu narieun akang kumaha sagede jolang Ya pantes atuh da kumaha sogot uyuhan atuh nya bae Ya bisa alokna. hah Bisa ngalokna. nya nah Cengak leguk teh mah. nah jojol kanu alok aing huntung geus beak kieu Alok urang nyanyi maneh ngalok. maneh mah ngera-ngera urang asalnya mong huntu maneh mah Jadi backing pokang. Bikin vokal dina TV anu nyanyi saurang. ka dieu maneh panonna asa ceuleuyeut aing Ceuleuyeun naon kecolok sok sia cek urang teh aya lagu mengapa kau aduh SKA naon SKA suaranya keren abis ya atuh ti Kang Wawan nu bikin yang mana da mudik aing naon Kang Wan pulangan atuh pulangannya iya tuh geus sedang beli susu budak maneh saya jang Kang Wawan ke salon. nah itu dihakan Sin ku teh kori. Loh teh kori nami teh Mana asal iketan deui ah. nyambung cek ilmu palak oke kori sarua KORI hiji 2 3 4 ayeuna Agus hiji 2 3 4 kita cocok kapan atuh kita kemana hah kemana ke bioskop aya kene bioskop hiji 2 3 4 aduh Gusti Agung Yang dipanah mana. kulan Tanda tebihan ke namik. nah kunaon memangna abi teh Dracula Kang alok cek urang teh mengapa kau menangis naon deui wae aing teh di mana deui wae purwacaraka banget lah modus modus maneh mah cukup manis saya ngajawab teh ya iyalah aku udah manis siapa yang manis aku dari lahir udah manis manis naonna gula manis asa ari lahir mengapa kau menangis suara hiji kedua nih ngarah kena mengapa kau menangis suara domba bego kita suara ledik manis so sama kedua mengapa kau menangis cik Bang Sarwa samakan dulu atuh ya ambil nada o sambangan do jadi ado ado mitosasi iya gitu pindah-pindah kan we bosan jadi dua tilu Asa karek. Pertanyaan supaya membuktikan sering ya baiklah saya Tukul Awana dari Opak Tata Dan saya Dodi Horlino dari RCTI. Saya Cabat Cikawao. Saya Bandar Hayam. Baik, Anusan Coma. anu penting ayah jawabannya belum kayak mana tuh? ya baiklah saya Ade Silet Saya Nan Gunting. Agus Bedog. Ingkus asahan. Anu seukeut. Oh? Apa mana aja masih ketemu pakai asahan belum bisa gitu-gitu. baiklah saya Ade Tomat Saya Nan Cengek. Agus Tarasi. Ingkus cewek. Sugar Mas kalau Apa mana samaran naon nih sambal? sambal, cengek, tarasi. Apa di sambal ku urang ku cewek? ya baiklah saya Ade Sepakbor Saya Nan Knalpot. Agus Pentil.
Kukus oli urut. Oh tekulon. Mana mah ketika isang sarap pisan. Udah urang mah tukang ojek dulu. Minimal letik-letikna pentil atuh maneh atuh katambal ban atuh naon. Teu ngomong Masalah aya we aing mah naon jawabanana. Au. Au. Jadi ngomong oli urut segala belagu gak diri. Segala belagu. Ah, nginum heula. Sorakan. Bener cing sorana cing bener. Naon ai maneh? Apa lu ambilan daas melangan dong? Kela. Banget mana sih gawe bolet euy. Oh iya kan dipiceun. Aing mah ka mana heula atuh aing geungap sih teh. Aya nginum biar sekedeng. 2 menit lagi Primus meninggal. Nu meninggal mah Kang Nono urang mere doa. Oh iya, mohon. Kang Nono cengos. Ya. Dilujeng ka Kang Nono selamat jalan. Seniman Bandung Timur ya? Nya. Sing ditampi iman Islamna. Amin. Sing dicaangkeun di alam kuburna. Mohon. Sing bisa diakeun busway gitu. Sing Cirebon. Itu budak mana seuri nyebut sing Cirebon. Sing satkeun aya ge. Cicing manisnya lo hiji 2 kilo. Mengapa kau menangis? Ya. Manis. Aduh, kurang maneh teh euy, kurang tadi. Jadi buat saya apa? Heula di Mau cing maneh. Mengapa kau menangis? Sok. Wah. Pengen tuh aja tempatnya tuh bingit. ikut siapa? Jangan. Ini yang kaca belah kita tekan tarik. Itutnyaan siapa? Kayak masa gitu ta, Itu ke lain ke latihan ke main bagus. Ah latihan, keur main apa? Eta nyeladak sih karena irung mana? Mengapa kau menangis? Kayak mah bujur jeung bibir sarua baunaan. Gusti Agung. Hei. Mun baheula teh. Aduh. Tah untuk aing kanu ieu. Mengapa kau menangis? Mung apesnya. Peda hitut lain mending karuron sia maneh mati baheula teh atuh. Usul ka indung bapa maneh. Naon? Tina banjeun kieu geus mending cabut kitu. Mau tuh jadi aing salah. Mengapa kau menangis? Tinggal kan bibir urang. Main terpesona nih ngali bibir eceng orangnya. Lain persona sok-sok gitu. Jadi dagorkeun deui. Manis. Cek aing ge yes tadi mah. Urang yes. Iya yes. Situ No. Jadi pengen pulang. Nah memang yes no naon gitu. Akidah tinggi. Bagusan. Manis mana? Mengapa kau menangis? manis. Gimana pastiris? Halo seriosa. Manis. Dokter siapa? Manis. Lagi. Manis. 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 Oi, mana? Aduh. Dokter siapa? Mengapa kau menangis? Manis. Hapurlah. Hampur ningali banget mana. Arek hapur, arek repek pajeun. Arek kenal gepek penting main manis. Kudu nama hapus, Kus. Nu penting main manis. Mangsa bodoh.
Benerkeun kus, da kudu bener. Hapur. Moal menerkeun. Hapur. Mama jeung salah jeung hapur. Kuna ulah hapur. Hap. Anu bener mah hapus. Heeh. Anu dia salah. Mane nu salah mah? Naon gitu. Kan kuna teh bener hapus. Mane teh salah. Aing nyabuk atuh. Bener mah hapus. Heeh, ngan mane nu salah tah? Iya, ngas. Hapus. Aduh, asa. Sok siapa? Mengapa kau menangis? Hapuslah air matamu. Eta urang ieu raraina. Ngopi mane mah. Mengapa kau menangis? Hapuslah air matamu. Eta bujur hayam di lamut. Tah eta manis alok mah. Manis. Kasegelong tutut. Nah, teu meuli tutut aing mah. Sadar. Mengapa kau menangis? Eta bujur hayam di lamut. Bener aja berupa. Oke. Tah eta alok mah Alok mah bener halus. Cek urang ge mane geura wudu geura. Dengekeun Tungtung dicilakaeun. ujung wudu segala mana sholat aing baik main calung belagu ke cenah. Can sadar. Mabok lem 3 ledug. Laguna tungtungna dangukeun a. Tungtungna bicilakeun udah dicono. Manis kita ngadengnya apa kita? Tadi alok kenaon manis belagu. Manis. Wah, manis dengekeun. Sok samane. Mengapa kau menangis? Manis. Hapuslah air matamu. Manis. Bujur hayam di lamut. Hanut. Bujur hayaman aing mana? Asuhan teh bujur hayaman. Cek mane bujur hayam naon? Anu? Cie berarti geus samarenya. Enggak dikacang bujur ayam. Geus. Sabaraha hiji? Beak salapan. Mun teu SMS. Oh hayam mah atuh. Bujur hayam. Ngala tapi pasaen tong manis atulah. Oh, ganti. Oh no karena bujur hayam. Nikmat we. Ulah nikmat Naon? mending ge pulen. Bubur teh sangu. Pulen Kunikmat. nikmat. Mengapa kau menangis? Nikmat. Hapuslah air matamu. Nikmat. Eta ninyu godai rasanya. Nikmat. Yuk. Oke. Mengapa kau menangis? Nikmat. Hapuslah air matamu. Nikmat. Eta bujur muning dicolok. Nikmat. Oke. Asik. Genaheun. Genah bener. Genaheun diganti ku nikmat. Mana? Tadi mah manis keur bujur hayam. Heeh. Diganti ku nikmat. Maning Nikmat. Mohon mak. Mohon mangga. Ah, nikmat. Nikmat terus lagi dong. Edan meureun. Mengapa kau menangis? Nikmat. Hapuslah air matamu. Nikmat. Bujur muning di lamut. Anu, teh mah naon kan bujur kuning di wae tuh. Bujur mah. Paingan maneh mundur atuh. Memangnya Ya cowok iya. apa? Mana bujur Barang ngabdi dia urang ketinggali pasangan. bujur muning cek mana naon? Anu. Maneh
hayang dia bujur muling. Oh. Kumujur hayam oge geus seubeuh. Ganti lagu ah. Cukup tak yakin. Awewe nu can rimitan. Jawa kumaneh. Naon? Eta parawan. Sakitu ngejaga parawan ya unggul. Eta parawan. Ada suara. Eta parawan. Naon? Sorana siga cak-cak. Ganti parawan. Mangga. Siapa? Awewe nu can rimitan. Eta parawan. Awewe nu geus kawin. Eta parawan. Anu geus kawin mah lain parawan deui. Geus teu parawan. Nah gitu. Anu geus kawin masih kada parawan. Hanut atuh. Geus teu parawan. Ya. Awewe nu can rimitan. Geus teu parawan. Geus teu parawan. Dengekeun heula pertanyaanna bagus. Hiji parawan, kedua teu parawan. Jadi muncul mana atuh lah. Awewe nu can rimitan. Eta parawan. Awewe nu geus kawin. Lain Parawan. Aduh, sinyal kuat ka. Lain parawan. Siap. Awewe nu can rimitan. Eta parawan. Awewe nu geus kawin. Lain parawan. Presiden Amerika. Eta parawan. Ayo mana sakolan tuh? Nya sakola belegu Mana boga kalender tuh sok dina kalender sok aya ningan. naon? Lain awewe presiden mana laki. Ayo saya beli apa ini? Nah, Bejaan kumana? Tara lajo TV si eta mah tara piknik. apa tadi kan? Apa itu? Presiden Amerika. Tungtung lama. Presiden? Ayo biar Pak presiden Indonesia tuh dah. Ayo Presiden Indonesia. Hei, pada sarua tiga ladung gitu. Saya bikin aku maha. Awewe nu can rimitan. Eta parawan. Awewe nu geus kawin. Lain parawan. Presiden Indonesia. Eta Jokowi. Jokowi. Eta Jokowi. Aduh, Gusti Allah. Awewe nu can rimitan. Eta parawan. Awewe nu geus kawin. Lain parawan. Jago tinju sadunia. Jokowi. Juara tinju sadunya mah lain Pak Jokowi. Muhammad Ali. Muhammad Ali belagu. Mana bikin? Apa tadi nanya ke presiden? Belgu kita. Dengekeun laguna. Mana mah selalu bikin bete primus wae mana. Di mana Muhammad Ali? Muhammad Ali. Nah pertanyaannya Petinju dunia Muhammad Ali. Tah lamun tukang ngoret pito apa nih? Jawa. Awewe can rimitan. Eta parawan. Awewe nu geus kawin. Lain parawan. Sok melok senal. Muhammad Ali. Ya, aing silakan nama. Nah, ada gepil-gepilna tuh. Maneng geus garasa can digorogot gorila. Gorogot gorila. Gorila. Heeh. Nancan aku. Wae digorogot eta. Salah wae. Maafin ya Allah Baim. Sebay. Geus ganti ya laguna. Hei, Naon? anu manis, anu langsing. Eta nikori. Oh, fitnah atau Kira-kira mana itu sok fitnah. Kenyataan dong. Ya. Anda mana nyebut langsing belum mana langsingnya? Tapi kan sebagai seorang pujangga cinta. Oi. Jangan. Mana mah jelas wae depan geplok deh. Maafin aku dibully ya, Repa. Sebelum ya ganti ya. Mana apa lagu itu? Mana mah si Gana ya nya. Naon? Meh rada cenghan. Tadi buka sendal cek aing ge. Sendal tah Apa tuh lagu Desi Ratnasari? Apa 7 peti teh kasih tau ge. Sok siapa? Tak sengaja lewat depan rumahmu. Kamu mah. Kamu mah
Kamu mah segitu nah dipermasalahkan nonton make kamu mah tuh bibir orang lu jangan banyak komen lu kayak di Facebook aja lu balik sakit wah tungguin dulu nonton balik aing mah teh ini sia ini aing teh ini Balik aing. tuh Bener. salah wae sia mah Balik. antap deug aing Dik, ini. Balik. Balik. Dug rek ini tuh Heran teh teh pawawan mana teh? bae aing mah wah hiji ge Hah? bae wah hiji ge aing mah Balik atuh ngaji ku aing. Agus, tuh kata dit Gus, tadi Balik aing tah. tuh Oh, terakhir terakhir sama cicing. itu pawawan mana teh Heran tuh. Kalau orang dek sieun. Ya, temen calon jemaah kita, urang mah dionang ke Afrika. Bener. naon ka Afrika mah nih Ampun legging. Mana apa leggingna? Naon? Legging frozen. Urang atuh ajak deui. Ajak sudah. soalnya naik. Aduh. Ayo diusir mumu. Hayang miluan deui. Era ke pawawan cenah. lain era ku pawar aing butuh jeung arisan isu Minta tolong ka Teh Kori atuh. enggak Aing mah da doain boy ya Iya, sudah wae euy teh Iya, kori diusir mah da balik urung motor manehna. siapa kena diri wae maneh mah dari lawan motor urang kan biasa Di disapalakeun jabal aing nyaho sia dikasih koran. Bodoh motor maneh mah ieu teh disapelakeun main calung atau curhat Coba ning antina benerkeuneun di aing mah. Geus. Bentar gelap. Tak sengaja lewat depan rumahmu. Ku melihat ada janur kuning dihiasi yang bawa di lagu nanya ada janur kuning. aduh Gusti Agung Adia, lain serian hae. Naon? Ai maneh masang listrik di imah. Nggak pasang meteran. Meuli DVD geura cek aing oge. Aya kaset eta nu laguna tak sengaja lewat depan rumahmu. Terus Surah aing hadenya Eta sorak itu mesti wajeng knalpot. Aku melihat ada tenda biru. terus Air mancur. air mancur tuh. Air mata jatuh bangun lagi. Bener? Memang masalah buat lo. Ingat lah, lagu mengarang enak orang sana kena. Burit ayo. Halo, mana lah? Mantul teh kaul heula. Labona bodas sulama gera di wiru sina mika welas mika hema anak jaka tekata Buna tiris panjang besi ngalah hurangan di orangan abong titis tulis diri negara abdi sorangan di rombongan seni calung bentar kekusen pilih ayah kalepatan hapun
Teuing aya kalepatan hapunten anu kasuhun. Aduh bener kasarana warga masyarakat di Manglayang Midang. Itu disebut sabaraha kanca undur sanes penuh pamitan sanes bosenan di jalan waktu sampai tengah pandai. Bogili emak salah ane proksi tengah badai putus rampung ke panghalang. Bobosa panon sareng sapakan dicalotot omong sareng kesuadat netahna moga daputan wae. Urang sasanti lebat mikir ngemutan lapu urang dibakar dompet. Itu tuh poe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dapur seni jeung budaya